Wah, menang jodoh aing. Menang jodoh. Waduh. Awak itu. Ya, dulu. Kemana ubuk? Alah, amit. Ya. Bangsa. Awak aja dia mau. Wakilnya regok. Wakil keketayapan. Wakil direret. Kang. Ai batur di pangku. Ai aing henteu. Hamina teuing sia. Buah aya kelainan teh. Malahan 30 mah keur mejeuna. Keur mejeuna resep. Yang baheula keur ngora entong boro make jeung papanggih jeung awewe aya popoean cangcut di poe ser nud aya BH we di poe da ngalepak atuh cicing hari kasauran teh teu payus munguh di wiku teu wajar aya di panita teu ginding aya di resi eta kasauran teh asal ngeunah jang dirina semar teh jelema sarua aya rasa sakacumplang sakacampleng ngomong je Bobak kanya Kang. hah aing teh panita dulu aing teh utusan Astina dulu goblok emangna hak asasi kuring salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu silaing benar dume silaing utusan raja eueuh Kang teu bisa adil teh keur sarerea deuleu euy da boga harga diri Arjuna ada Kang itu masih model abdi mah saya tepak suang ari Akang model abdi mun si ieu kawewe nu kumaha oge seneng boleh konyol kedua atoh boga lanceuk normal jeung tibatan aing hayang ka ucing pikir ku silaing lemur nyingkur sisi gunung hejo lemok dangdaunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes panengah Pandawa Arjuna kasumpingan Rasidruna ti nagara Astina ngahaja ngahaturanan lingih Raden Gatotkaca kawuwuhipun kasepuhan Semalura Kudrapawana ngandika Gatotkaca anak mang anu payus di piagul kalayan dipireueus siap ka dieu ka hareup kasep Incu yang Gatotkaca yap ka hareup cu Allah putra Gatotkaca nampi kana pembagi kalayan yang sumangga ngahaturkeun semua bekti ku anyuk panjenengan Rama Paman pujastuti hidup ditampi nuhun ku emang wahunyuk panggesa eyang nuhun kasih pincu namun percis ora bapakna abong teng maruteng anak mana kukuncungan uyah mah gening tara TS kaluhur percis ora bapakna Bima kalayan aya pikir saeunaon ieu teh geuningan kalasan eyang ti Astina aya di dieu nya tangah ngahaja beres Bang Kakang Semar ieu nun tapi lo lamun ngahaturkeun semasungkeun ka kunyuk pangaulaan nu ditarima
kalih nati eta atuh geuningan aya kasepuhan sembah kasangakeun nuhun ai nuhun alalajrih temenan si abdi nampi pangangkir kaleresan geuning ieu juragan anu di melajang tengah sumpi mah tansah di ajeng-ajeng kaulan tansah di ajeng-ajeng paman ieu kasep ieu teh mangrupakeun kabagjaan pikeun urang wah daun leres mang wayana kasumpingan Kangjeng Rama dijajar sokalima anu teu kirang sareng teu langkung pamaksadanana teh mangrupakeun kabagjaan pikeun hidup engke dihareup wire Raka Prabu Suyudana Raja Astina teh kagungan putri anu kakasih Dewi Lesminingpuri daun ai eta Dewi Lesminingpuri teh dina waktu ayeuna sasat keur gering nangtung ngelang layung peuting tega kana sare beurang tega ninggalkeun dahar leuwih waas upama lumpat ka tempat sare ngan ukur guguling anu digugulung dipake tilam kaeling daun teu aya lian geuning kaserang ku panyakit asmara ari eta putri Astina teh katarik kataji ka pati-pati ku hidup Gatot Kaca wah sakitu hidup da geus waktuna hidup teh bakal dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan ka putri Astina kakasih Dewi Lesminingpuri panjang lebar nama nyangakeun pangresa nyangakeun ceng dangukeun ku hidup kasep kaulah nun iya bagja cuk dek mere madu kolot ka dieu teh lain dek mere racun dau sabab lamun ceuk bahasa ayeuna mah meureun prospekna hebat cerah masa depan sabab didenge-denge tiba heula ti mimiti Burai Pandawa jeung Kurawa ngan bentrok ke jeung bentrok paribasana Pandawa Kurawa ti leuletik siliarah pati ti lelemut siliarah umur ti bubudak siliarah nyawa pisan kaakuran sedengkeun curug jelema curug batur ka saha mengkona ka eyang murid saha teteh Pandawa murid saha teteh Kurawangan Parasea jeung Parasea pan muridorna saha nu goreng tah pajarkeun teh naha guruna teu bisa mereskeun atawa ngahaja diadu-adukeun tah ka dieu mengkona tapi da eta mah ti jelema nu ngewa sabab ieu teh dunya teh dua papasangan kulon wetan kidu kaler borang peuting lodong hiji poek salah naon poek caang salah bener awewe lalaki satiap-tiap ka jelema aya nu mikaresep teu anggang teu mika ngewa tuh tah pikeun ngahinarkeun eta ucapan pikeun ngakurkeun di Pandawa Kurawa teu aya di jalan lintang ti ayeuna bebesanan
antara Pandawa jeung Prabu Duryodana anu kabeneran pisan putrina teh bogoheun ka hidup jalan keluar mah datang anu jadi rebutan tibu budak nyata ngeunaan kalungguhan ka kawasan negara Astina tangke di mana-mana hidup prung laki rabi sareng putri Astina negara Astina moal kasaha sok lintang tika hidup beunang deui ku Pandawa anu dikakawal teh mah burung kapibana ta ayeuna eyang wangsul ka Astina teh kudu mawa paisan eusi ceuk kitu ceuk kieuna nah narima lamun hidup dek dikawinkeun ka putri Astina ceung jawab ijar menung menembus di petengah tinira menembus di petengah tinira Lir Kalimpudan Mega Bodara Aworlan Mega Putih Wala Salin Sumabda Salin Sumabda Raden Gatot Kaca sakedapan peteng wangsul marganipun peteng penggali dangu-dangu ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun paman minta jawaban anu pasti anaki jang waler kaya agan cicing cemar bisi di paleng pekeh baing nyarios oge pikeun nyarieun urang menyembah urang mah para lun maklum kasuhun ninggalin nu di pamriha punten anu ditedap paman kumaha dah cobi ulang deh sanes nampi kana pangasih sanes nolak kana kanyaa nanging dugi kadanget ayeuna putra Gatot Kaca teh teu acan aya maksad gaduh bojo margi da teu acan aya si ratu ka istri teh nu kumaha ai bogoh teh kumaha sir teh kumaha ai nu disebat cinta teh rasana teu acan teu mungkin dari umur mah hidup teh geus kolot heueuh rasa pisan bogoh ka awewe eueuh teu aya teu mungkin sabaraha tahun umur teh nya kirang langkung aya 30 mah boa aya kelainan teh malahan 30 mah keur mejeunna resep eyang baheula keur ngora entong boro make jeung papanggih jeung awewe aya popoean cangcut di poe ser nud aya BH we di poe da ngalepak atuh cicing lamun keur budak anu bener ieu teh leres eyang leres cing kasep cing bisa ngolokna cing bisa ngolokna ya akang lain dunungan urang gak naon deh akang beda aja ke Juragan Gatot Kaca pada ditikahkeun ka putri Astina sumohon dia teh kulan tapi cek saya mah lain ya lain kumari akang politik
udah pirasatnya kan. Teu mungkin musuh make jeung ngajak bebesanan. Amun aya nu sajena bertanggung. Aya nu sajena beureun ieu mah. Ieu mah pasti aya udang dibalikeun deui ieu mah. Aya udam. Udam Bapak Syai juga namanya mah. Gitu cik dek teu mungkin make jeung lah. Dorna teh atuh kan. Apal meureun. Aya musuh hayang nyenangkeun tuh. Ya. Kulan. Lamun nya teh mah meureunnya lamun batu turun kesik naik. Mun nya teh mah. Itu purun ieu daek moal teu rame meureun hajatna. Moal teu 7 poe 7 peuting atuh. Moal teu 7 poe 7 peuting hajatna. Kadang dangdut digana mah ditabeur. Tapi da juragan Gatot Kaca mah heueuh da can beger atuh. Can beger. Naling istri. Masih acara dewek umur 16 tahun oge geus sasebred. Padahal saumur jeung tukang gamal. Jadi hidup teh nolak karena pamaksudan ti nagara astina sanes nampi pangasih paman putra teu acan aya maksad bojoan nya rupina eta acan aya maksad masieun ulah bade dipaksa cicing geblok wah sia teh kamina-mina teuing tong iring jarios uap ikan jarieun jempe we mending oge da moal dianggap sia teh lain level dalam bicara di nu kieu cicing wah jempe wah cing kasep cing bisa ngolokna bageur wayahna tarima Gatot Kaca keun we teu bogoh mangke ge nuturkeun ngaran-ngaran rumah tangga ampun paman margi aya rumah tangga teh kedah runtut raos sauyunan sageges sapihanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak sedengkeun pan putra teh teu acan aya maksad bogoh ge henteu teu acan aya nya ieu mah tarima we bilih melengkung bekas nyalahan paman paralun Allah kumaha we carana teh mah era mangwangsul ka astina teh moal teh ditegor ku raja wayahna tarima kasep paralun paman paralun mugia paman ulah jadi bendu bae dek narima apa moal mang teh geus sanggup pikeun ngawinkeun hidup wayahna daek teh daek dina waktu ayeuna Gatot Kaca kudu kawin ka Lesmining Puri ampun paman ulah bade maksa bae Paur yang menang. ya anak ya Wah. ampun paman dek daek apa moal moal tiasa paman urang ajar Gatot Kaca ngerakeun ka kolot Wah. tenyo inaon aduh ampun nah da kudu kitu ulu wah eta geuning amuing ngabeuring satwa aduh aya anakmu paralun malum kasukun ninggalih nu di pamrih kapunten anu ditedak di luhur sausap ramuti hanap sausap dampang ieu teh kapalai pihak katilu dugi ka kieu teh kaayaanana paralun ulah dugi ka anu teu bilih kaituna baka pecah belah baka ansur sagala rupina di urang tak kitu kapalai pihak katilu kaulana naon sia pipilueun naon sia teh kadunungan mapatahan kumawani bangsa sia eta dunungan di papan sanes bilih pak ayana ai di
dipaksa dek dikamanakeun wibawa komara dunungan nepi ka daek di pepatahan gunung kitu cing hah notorogan sia lauk buruk milu mijah cing jawab buah ya rupina saleheung keneh lauk buruk milu mijah nun jeung tibatan lauk mijah milu buruk alah beres teh mah coba itu nya ya maka jeung malik-malikeun sia tutung teh dibalikeun mah nun sae ngeledek teh mah ngeledek ragaji ka jahuluna asa kabina-bina teh si bangsat Jelas. wah sawius atuh ih nya kitu bilih kumaha onam ka dieu sia Wah, Paurna. wah pipiluan karena urusan ieu ngajedog gue pawongan mah udah uluh ayana nuhun guys ketroti wah menang asuh ti zaman lemut menang ngakon ti zaman bolon teh mulang tarima ku nyiduhan nuhun guys ngatik tileutik wah kurang ajar pena stiker sayang tumampar Iya. Semar Badranaya barang dijejek lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana nya dan si Semar mah turunan juri jarian cek ama oke turunan uka-uka teh nu kitu teh paingan ai malam Jumaah sok aya gentayangannya teh si eta Gatot Kaca Aulat daek apa antri kawinkeun ampun paman lamun kitu sarana sirip paehan waing aduh permios ai jeung jaro udak kumaha lamun percayakeun ka suata mah urang ajar Gatot Kaca rek lompat ka mana tewak kang beres sembah kapihatur urang naon sia dek naon hari kasyauran teh teu payus munguh diwiku teu wajar aya di panita teu ginding aya di resi eta kasyauran teh asal ngeunah jang dirina Semar teh jelema sarua aya rasa sakacumplang sakacampreng ngomong je bobak kanya kang hah aing teh panita deuleu aing teh utusan astina deuleu goblok Aduh, eta pas. emangna hak asasi kuring salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu silaing benar dume silaing utusan raja eueuh kang teu bisa adil teh keur sarerea deuleu euy da boga harga diri Arjuna ada kang itu lapur lapur kumaha lapur si Gatot Kaca teh nolak nampik sapa jodogan waduh atuh gagal bener nya tak kitu wayahna da ieu mah geus aya sen ti Arjuna sakuat tanaga si Gatot Kaca tewak perbios Daun antos Ayo matu pasti kelu lawan agan bapak kemana nyeta pot lieur mikiran bapak maneh leungit tidak paningali hebat bapak maneh ti abdi teh ilmu nama sih Percaya. si abdi oke itu ilmu bapak akang lah duh kan sembah kapihatur nuhun heula sae kulan da beda kana karta ge hate abdi da hate mengaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese benar teteh da yakin sanes bade ditikahkeun agan teh lah ada firasat lebih ti heula nya sanes agan teh bade biasa we dik buating dilekek diheung teuing diracun ge ditumagan atawa dilekek gimana mah
eta teh Kurawa teh nu geuleuheun pisan ka Panawa teh mungkin nyaeta eta kahijina mah kahijina pisan bakal mah teu bogoh we deui teu bogoh Kang atuh jaga ngeunai tong dipaksakeun eta bogoh jaga anak raja da raja jening masih model abdi mah asa aya tepak suang ari Akang model abdi atuh mun si ieu kawewe nu kumaha oge seneng Boleh konyol. kedua atoh boga lanceuk norma jeung tibatan aing hayang ka ucing pikir ku sileing teh normal teh bener Gatot Kaca alihot ari Kang Alik. Aswatama ulah ngudag tuh Sina Dewara kurang warah tambah hiji seulanan nah gitu kan kedua abdi cicing Paling enggak Akang mah Aswatamanya Aswatama kali silinjong kan antep Sina Dewara kudunungan pilih kirang tanaga ku abdi ulah cicing bunuh dah cicing bener gitu ayo tahun jong lamun dibere kesempatan dewek gelut jeung Aswatama tingalikeun mundur ha bunuh ari diuk dah lomang dewek batara seuri naha da mineng teuing cetik di kebrus teh Gatot Kaca sadaya daya kasepuhan Aula Gatot Kaca apa paudang. ngahina saka urang astina anu teu nama Akang lah oh mun itu benang di canda tuh namun teu dihalangan aing mah wah arti malibir atuh masih gajang mupus keuyang maksudna mah kurang mari dek daek dikawinkeun kurang ajar moal tiasa kasepuhan lamun teu daek aya dipareskeun ku aing beung teh jagakeun upami salira kasepuhan bade maksa mangga semplakeun letak tak katua paken sapegatkeun bung salawar kaluar getih satetes amakan sanabi kaluar nyawa tina raga kurang ajar sawias ku abdi lah ku abdi cicing sanu gelo Akang lain geuleuh-geuleuh tinggal Akang tuh disebut gelo geus disebut nu gelo aing amak disebut gelo mah tuh mina-mina ting tengeuna aing geus kan bae kira-kira aduh ampun tegala bangga pati iya halibot nah aling 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 mudah-mudahan ya kan pilih kirang tenaga sama teh abdi 3 kali banyak banget Kang Pak Haji Sidik gitu. abere Nyingkah siap nyingkah pun nah nyingkah hanya nyingkah permio satu sok curi siap do gebro he mah ngomong kaing jiga alah permio seklan ini dek naon siap dek neungeul ngan kapangi leret sebentar leret sedikit ada kelengahan manfaatkan Gelo siap boleh dong maju ke atas aku kemana? Nah, poin pekaputus sebenarnya, mangga. Benar, sok.
Wait. Ngalawan siya. Wait. Apa? Pusing siya. Wait. Wait. Aja. Ayo modekin. Siap lu. Curing teh. Ngadon ngabongohan siya. Wih. Dek nama deh. Tengah weh. Bapak kuring dihina. Disebut nu gelo ongko. What? Pakai gerakan pakai gerakan Saya ya. awal Siku abus. Kurang ajar. Ayo pagi sini maju pagi ini Waduh. Tuh. wah Binatang. Maju. Benang euy. Benang. babuk tuman Babuk, ayeuna euy. tadi babuk Tarik. tarik Oi, nolong. bentar itu katanya Kagak nih kenana. Cabok sih euy. Aduh. Modar sia. Kamina-mina teuing maksa kan umum. anak itu sarwana Bah. Halo. Mamam. Mamam. Mo. Ah, eta mah ulah dituluykeun. Kayak itu udah pilih mobil. Alah. Jangan. Udah. Nyari motor kan. Aduh. Si kartuman. Ampun. Ulah maksa kan umum. bahagia atau Matak naon eta putri teh lamun kadewekeun. Heh. Ieu mah aya nu embung dipaksa anu daek henteu. hari-hari Cing mikir saeutik atuh. Sabab urang teh cing boga pikiran. Lamun mungeun maka itu ge dina rumah tangga teh moal beres. Cing mikir saeutik ka urang teh. Pek pikir ayeuna ku di dinya. Kitu tah. tapi kapulan Aduh. dia asa bebas tapi Satu teh euy. Benang. babuk tuman tarik Rok. Kasaha keunana? Tengor sia kuing. Mina-mina teh pika gilu sia teh. aduh ai pulang bareng Ayo.
Segitu deket antara kena Lalu sok bisa ya penasaran. Ampun. Nita merah kaca di pertapan tutugan Gunung Parasu kasumpingan Raden Gatot Kaca Gunirahangan Dika aturan rawuh mena nampiri bunuh laksa ketika bingahan aki dupi ieu teh pertapan naon aki upami di persanten mah ieu teh pertapan tutugan Gunung Parasu dupi anu jadi sesepuhna pertapan teh saha sanes agul ku payung butut kaula pisan salira laras dupi kakasih saha upami di persanten mah merah kaca merah kaca laras nuhun ditepangkeun ieu sareng menak cobi aya pikir saeunaon ieu teh cu sareng saha kakasih kaula laras upami di persanten mangaran kaula teh Gatot Kaca meuni sarua kacana yo Gatot Kaca laras di mana menak kaula teh ti Amarta aki uluh moal kitu nah da kaula masem di dieu ngayakeun pasantren nyaeta ngiring ngarojong we ka pamarentahan nagara sabab nagara sareng bangsa na teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas saseureun sabenyeureun bade ngabantoskeun nyaeta supaya jadi masyarakat anu madani masyarakat anu religius kultural jeung wawasan lingkungan anak sae tingali para santri bebersih daek nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeulem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun sili asah sili asih jeung sili asuh luyu jeung adat katimuran margi dina waktos ayeuna teh sakedik ageungna budaya urang teh sasatna ampir kalini ku budaya-budaya deungeun sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina sareng peradaban martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya mun budaya geus aut-autan bangsa na rusak leres malahan sepuh kapungkur mah menak pun dan ieu menak sae sepuh kapungkur mah aya cacandran ke cenah di mana-mana panon poe biji ti kulon eta tanda-tanda karuksakan negara tapi pan ayeuna masih kene ti wetan tah di dieu urang salaku manusia anu diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan kedah diange upami ngange hak manusia di dinya neme disebat mulia upami hak manusia teh diange eta kamuliaan manusia teh harkat darajatna bakal sahanapeun sato nyaeta anu disebut manusia mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana budi pamilih rasa jeung perasaanana anu dina pagaweanana teh ti dituna sidik tableg amanah patonah turta nafsu na anu dianggena nafsu mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah neme disebat mulia
tah di dieu urang ange ilmu anu sabener-benerna ngan ai bener teh aya sababaraha perkara hiji bener ceuk pangeran eta mutlak absolut dua bener ceuk filosofi katilu bener ceuk ilmiah kaopat bener ceuk hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas ceuk barudak ayeuna mah ieu tah panon poe umum sadunya nyarita panon poe teh biji ti belah wetan leres ieu padahal ceuk ilmiah mah henteu ilmiah nolak nah da panon poe mah cicing da bumi anu muih mah nya nu cicing biji leres atuh kumaha tak kengengna ku filosofi kumaha nah ari panon poe biji ti belah kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh sabenerna geus nyenerkeun ka urang barat tak panon poe biji ti kulon teh hargaan kumaha ceuk dolar kadaharan bangsa urang geus gengsi ngadahar kulub talus da eta nu didaharna hamburger hambur duit ger pasea ta budaya we kaseredkeun ku budaya deungeun da aya budaya deungeun anu dilalajoanana teu afdol lamun teu bari mabok anu temahna di urang teh kali nih jati kasilih ku junti cul dog tinggal igal leres tah hiji tah tidak budaya we adat katimuran teh teu aya sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado leresnya kita bilih ieu mah bilih dek newak kaki dumeh muka pasantren di dieu oh sanes saya aki saya sanes teu ngabogaan tekad aki mah dek ngaruksak nagara jeung bangsa ngan ieu mah ngadidik barudak ngaridik nonoman supaya ulah poho kana jati diri saya pisan aki oh jadi sanes bade sanes bilih aki masuk leuwas maklum geus kolot teu aki mamuka pasantren di dieu teh teu kaentepan ku politik teu istuning murni cilik putih celakerang lain dek ngalah duit aki mah lain loba duit mah aki mah gitu oh saya dumeh loba murid loba anak buah dermasana dijual lain aki mah lain ieu mah dek ngamakeun ilmu we anu sajati di mana sabab kitu dawuhan pangeran oge sanajan saayat tepikeun ta eta bilih jadi dosa bonga nyaho di malam kieu salarasna maki kaula dumungkap ka dieu teh sanesna mah nuju abur-aburanuluh nah aya panglima abruk-abrukan kieu moal di demo atanapi korupsi sanes aki naon kaula teh salarasna mah ku paman gaduh paman kagungan paman kakasihna paman Arjuna ai paman Arjuna teh kapangaruhan ku guru Residrona ku guruna
kaula teh bade ditikahkeun saurna teh ka urang Astina ka putri Raja Astina Dewi Lesminingpuri. Ai kaula teu hoyong da can aya maksad bojoan. Tah kitu aki. Manawi aki uninga pangnoropongkeun. Kan? Pangnoropongkeun. Pangmelengkeun. Nah leres eta urang Astina terek ngawinkeun kaula atawa aya kasang tukang ti eta. Sanes naon? Sanes bade ditikahkeun hideep teh bade diracun. Sabab urang Astina teh menang beja Gatot Kaca teh keur naik daun. Di mana aya naon-naon moal kuat nying hareupan Gatot Kaca kitu. Tuh nya nuhun aki nuhun. Eta rasa kau lagi kitu teh. Sanes suwudon da ieu teh. Sanes. Memang kitu. Pamana atuh meni teu diange paningali batin. Tah kitu. Lolobana dina waktu ayeuna teh. Jadi mikiranana ngan sabelah. Mikiranana soal dunya wungkul. Dajjal teh nu kitu panonas hiji teh. Jadi paningalina teh ditinggalikeun kana urusan dunya wungkul, cul kana urusan akhirat jadi tebalan. Matak no gencang hirupna. Tah lamun pemerintah atau pejabat geus kitu bakal hilang kepercayaan di mata masyarakat. Wibawa komara bakal leungitan. Gumawi. Moal aya ajen dihormat sote ti hareupeun di tukang mah di jebian. Ti malang. Nya, tahu. Tah kitu kumaha atuh kaula ki ayeuna wangsu ka nagara diancam keneh. Ayeuna mah da aya sabenerna pijodohan hidup teh da hidup teh lalaki. Setiap lalaki pasti bakal boga pamajikan. Pijodohan anjeun mah ceuk panoropong aki aya tu belah kidul. Di dinya aya nagara ngaranna nagara Tirta Dahana. Kakasihna teh Dewi Dahanawati. Allah. Dahanawati putri na Prabu Dahanadewa. Ayeuna teh keur disaemarakeun ku geulis-geulisna eta putri, disaemarakeun saha nu bisa ngelehkeun jago saemara nu jadi jagona teh patih nagara Tirta Sakti ngaranna. Ta eta bakal ngajodo ka putri eta. Ayeuna teh can aya nu ngelehkeun geus subul geus aya sabulana saemara teh. Waduh kitu aki gara sok tingali heula we awewena lamun bogoh milu saemara. Kitu sarana teh gelut heula nya resep atuh gelut mah ki. Ada hidup mah ahli ada diulik tuh. Nah eta teh leres pijodohan. Ulah nah eta leres pijodohan. Gerak bisi teu percaya pijodohan hidup uji we ku hidup ayeuna. Ujina kumaha? Ulah make pakaian eta. Kahiji batur teh bakal segan, bakal sieuneun empuk Gatot Kaca. Kaduana eta awewe teh joga pruk ke bogoheun. Teu kudu saemara. Ye. Wayahna kudu jadi jelema hina heula. Bising ke hidup diparengkeun jadi pamimpin, hidup teh bakal bisa neuleuman kana kahayang rakyat kumaha ai jadi jelema hina, jadi jelema goreng patut.
tangke bakal bisa ngarasakeun kumaha karasana aya jadi jalma anu laletik ngancing ingat itu jelema nu galelde teh sabenerna menang nu leutik Kan sabalikna nu gede teh boga pikiran geus jadi teh. oh kitu aki jadi kaula teh ulah kieu kudu nyamar nyumput buni di nu caang negrak bari teu katemong Allah carana nya carana mah kudu salin rupa we ulah kitu salin kumaha carana nya upami bade mercantenkeun ka aki ku aki bade disalinan ayeuna Eta gini. sanggup mangga kitu mah etang-etang nyumput teh kaula dibobori ku paman Arjuna abeh teu kapenak tah kitu nya ya jadi ngaranna teh fardu kasamu sunat kalampa ulah aya lengkah kapiceun hirup mah saliring-liring dumadi sarengkak saparipola teh kudu aya guna timalan ulah tamuh laku lamun tamuh laku teh mubadir aya mubadir dina kateranganana ge pan sabagian tina amal-amalan setan aya mubadir mah timalan sanggup mangga sok geraan niprek hareupeun aki aduh aki nah meni jo karaos sekanyaah aki ka kaula kaitu kanu kieu kanu kumaha oge aki mana teu aya istilah timalang mangga aki sangem kaula mangga wayahna rap sidakep sinoku tunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa timalan heg aki dek ngagunakeun ilmu malih warna sok bersihkeun hate pantengkeun kanu kawasa sangkan sapamunut ginuluaran sapanejatina kanan bau lajeng Raden Gatot Kaca meremkeun socana malam tumraping api sacidohing metus sakacaping nyata ieu sang pandita nawa Raden Gatot Kaca leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata jangelek jadi hiji jalma anu hina udang kase aduh Allah nah jadi kieu waduh ampun moal salami nak kieu moal paur salilana kieu moal kapanggih Gatot Kaca nyumput teh buni ayeuna mah aduh aduh tah sora kudu digenti ulah kitu sora kedah kumaha sora jeung adat genti ayeuna nya timalan sok dehemkeun 3 kali dehem lamun geus robah tah ngandung harti ganti Nah, hanya di kieu. Aduh, jadi lucu sorana. Wayahna Wah, moal salilana kieu. moal tah ngaran ulah Gatot Kaca Saha? ngaran hidup teh budak buncir Dah beres saimbang teman. Budak buncir. iya
Sugan teh budak pahati lalis. budak buncir pinggaranan hidup Budak buncir. tah wayahna heug milu saemara tangke di mana menang saemara engke putri teh yakin bogoheun atawa henteu nah eta raja pelaturan menang manehna teh bakal bener ngagugu kana pelaturanana apa moal pikeun nganyatakeun ieu hukum menang jelema bisa dirobah ku jelema Sae sakitu mangga nuhun abah ah. Iya. Mudah-mudahan tong salamina kieu ah. moal Wah, kan pengorbanan we perjuangan pada aya wae. Assalamualaikum Saha teh? Tugeuning aya tamu deui tingali wawun teu kaitu Walah, Saha cing? saha si Cepot, si Dewala, omat api-api teu wawuh we kan api-api teu wawuh pura-pura tidak kenal. heeh Wilujeng Sumping. naon sih we marmot naon lain marmot putrana putrana heeh putrana heeh ini bau sasungut teh karena kanjeng aduh Gusti putra teh pun anak sen nah kunaon ieu teh ngadonjeng serikeun anak batur ante urang Untung ngahina sia. Untung ngahina. Kieu oge masih kene makhluk pangairan. Pangeran. pangairan nyebut pangeran teh pangairan sami atuh sesepuh abdi ge ditu ngaranna teh irigasi saha kakasih teh abdi lah abdi iya Sophia lah coba lah tobat iya Sophia lah coba sampai ke depak kieu cing atuh Ngaran kendaraan. itu anu pengker abdi iya Agnes aduh eta Agnes bika moyong gitu di mana linggih deh abdi lan iya tebih abdi cewek di Karamat Jati teh ngidul Beras kacipina. di Karamat Jati ngidul terus ke Beksek Bekasi gitu Bekasi. ampun nah itu abdi mati jono rencangan Pak Haji Sidik Wajah Nining. nya ibu Hajah Nining teteh ATM abdi nya Eta teh. Pak Wahid. bade ka mana sih apruk-aprukane kan sakaparan-paran abdi teh hirup teh kan nuturkeun indung suku abdi teh bade neangan gawe jeung maklum oh jadi urang teh di negara mana wah negara tebih abdi teh tebih abdi mah ti Alak Paul nya Eta meureun pekerja atawa TKW. ai TKW mah ka wanita atau Wanita. nya Tenaga kerja wanita. Oh meureun ngan kade ilegal. lah Bisi ilegal. mawi abdi teh ilegal ya teh Ilegal itu buka surat. itu bulan nah
di negara abdi mah lain ngomongkeun goreng kurang segala teh hancur birokrasi awut-awutan ekonomi pon pitu deui itu hukum loba dijual meulikeun ngana duit itu acak-acakan ya. anu kacida muringkak bulu punuk mah di Departemen Agama aya nu korupsi maca teh dina surat kabar nya Teman agama ada teh. negara kurang ayeuna teh loba hileud Baru rongok kan. nya merajalela kurang eta we ninggal dina surat kabar teh sadinten rugi na negara teh 80 miliar leuwih tina kai teh da baheula mah baheula zaman dulu hutan tidak dijaga awet Awet utuh tapi kenapa sekarang saprak dijaga mah beaknya heeh banyak pagar makan tanaman benar eta. itu juga bige sae sareng abdi teh bade milarian jalmi itu Aya balik ke dupi teh padepokan naon jeung ieu teh padepokan tutugan Gunung Rotau atawa Parasu saha sesepuhna kaula Ya gini. aki leres punten atuh ieu abdi ieu kumawantun Tali segini. punten anu seueur banyol laki banyak canda nih maafin aja deh Aduh. kagak apa-apa Kabawakeun. nya Not problem. bisaan bahasa Inggris nama euy putra tetenya saha kakasina pun anak teh ngaranna teh buncir nah budak buncir budak buncanut kakasina teh buncir iya buncir budak buncir Ucir-ucir we. lain goreng patut leuwih ti urangnya teh budak tong tarik teuing atuh mau kadangun mau pirang ngomong na hate wah eta na hate nepi ka kadenge kemana-mana eta ngomong dina hate nepi ka seluruh Indonesia sampai tahu dupi kakasih teh ngaran kaula teh merah kaca himuhun ngara kacak merah kaca sing atuh ceuli teh kumaha teh teuing ya lu bahasa teh sok budeg bade aya nu diteangan abdi teh kulan sepuh naon jalmi milarian jalmi sumuhun saha ai ngaranna teh Gatot Kaca kakasihna teh Gatot Kaca sumuhun naon diteangan residivis teh jelema teh Aduh, eta si goblok. tahan tah diajar puasa teh di dieu Eta aing disebut residivis euy. Jangan diteangan Gatot Kaca teh lain. Aduh, aing rek ditampiling, aing da keur kieu duh. Ampun. Tahan, hate, tahan. diajar sabar tak itu kulan kinten-kintena abdi bakal panggih tajeng anu nami Gatot Kaca moal uluh nah sabab maneh mah tukang bohong maneh tukang bohong panojo sia marukana moal kabenaon meureun kekelenan ai kabohongan abdi teh naon sia aing ngaran batur dipake aing ngaran sorangan disumput-sumput nah saha ngaran abdi tah tong nain ka bapana tah anak kaula cir Plan. ka hareup Aya naon ya, Pak? sok teguh ngaranna si eta saha Dijawab ku anak Eta. heeh Yae. budak-budak kueun Punten apa? sok cing
ngaran kuring sahacir. Oh gede bohong sih hirup teh. Ulu, muni kasar gitu. Nah saha ngaran kuring? Make lo Sophia coba nanti jauh-jauh. Oh saha? Si cepot. Ulu. Hah? Budak pesantren teh atuh. Ulah lalawora itu budak pesantren. Ulah dianggap Laduni amuna. Nyaho laduni, nyaho. Kumaha? Buah ning asak teuing. Ladu tamatu. Apalun euy. burukan teh kan. Ya benar cepot. Atau Astra Jingga ngaranna ya. Ulu. Pantes saya berada di bejaan feeling. Ana jauh-jauh. Ah dewek nawe tenar beureun. Beda kesor berarti. Beda menang di TPI. Sok lalajo udah di TPI. Jadi apaleun sok Ai kuring Anu tukang ngaranna Jawala. Gusti nya waspada hebatnya nu matak lain heureuyaneun ahli pesantren mah. geus kajero Iya. atuh Atuh da dipigawe salatna, tahajudna, salat duha, salat tobat dan sebagainya. Puasana, tatapana, paribasana, tekadna, ucapna, lampahna geus bararesih. Tara suudon ka batur. Maca sayat sakalimah teh jadi akhlakul karimah. Jadi akhlak anu hade. Lamun ieu maca ayat, maca dalil teh kalah beuki gede hulu. eta mah Nu meh bisa macana. karek bisa wabillahi roti. Tuluy geureuhan, tuluy dipake ngabanting batur. Cicing sia. Di mana cing kuring deh? Pokoknya di dinya mah orang amarnya bapak mana Semar. Ya. Ulu. Sok nyahoan orang mah ya. Tau mah gilirin aja. Kumaha? Punten sepuh lan. Percanten abdi. Wah, Punten kulan seueur banyol abdi mah. ken bae. Nya keun bae. Eta kinten-kintenna abdi bakal panggih jeung Gatot Kaca teh bakal. Ya, di mana cecek ulan? Kinten-kintenna panggihna abdi. Panggihna jeung Gatot Kaca teh bakal di tempat saemara tuh di negara Tirtadahana. Di negara Tirtadahana? Ya. Tadi dinya teh aya saemara putri Dahanawati ngaranna. Keur adu jago di dinya aya jago can kaelehkeun. Ada jago tanpa terkalahkan. Wah Iya. betul. Wah hebat memang resepkeun Gatot Kaca mah kanu kitu. Ai kan gelut mah. Ada gelut mah ahlina. Ahlina atuh bisa jadi. Tadi dinya bakal panggih jeung Gatot Kaca maneh. Oh kitunya? Iya. Ah, ulah urang katuyu euy. Boga pasporna. Ada kudu make paspor. Nya. Nah bejakeun kitu tinggalkeun ka duruk. Datu mentas ka itu mah kari eta wungku meureunan ngalewatan perbatasan. Benar. Kari ke Sarawak. Moal anu mariksa gerjing. Dek lalajo kitu lalajo saemara. Nuhun we dah. Bade ka itu nya pasti di dinya juragan Gatot Kaca teh keur lalajo nonton saemara jigana. Moal boa jika ada berdirinya. Da lamun dek ka itu sakalian si Ucir di gerek ka itu hayang lalajo cenah. Ya, bareng itu. Ieu si Ucir pun anak hayang lalajo saemara. Kamana teh? Nya ka nagara Tirtadahana. Pangmawakeun. Bareng jalan itu. Bisi lain bawa najo. Saha? Tuh, hileud. Beli moga ilu. Wah, nggak senai bade ngiring nonton maka itu kan ulah bebeja dulur abdi we da. Gengsi Ai mulanya. gengsi na gede sebenarnya. Gengsi. Oh, padahal pasti siapa minta jajan maka aing. Ya. Kawas alus we.
nya teu naon ai bade ngiring ngohlan tah kitu soal jajan naon di jalan dijamin ku si Ucir wayahna we pangantorkeun uing nya Mang nyalah teu naon tangke di jalan lamun aral lamun camperak karina togeun urang podarana ya udah aing ngerakeun mah tak kitunya mangga ulan mangga jik Ucir aingnya memaneh dek lalajo bareng tajeng cepot jeung dawala ridho ka Iwan uing jelema kieu hayu Cir teu naon Cir hayu jeung akang hayu lah teu naon Cir nya ai dek lalajo mah kitu tah omat ieu teh adatna ngaran adatna ibu budak teh lamun aya kahayang ulah teu digugu hayang naon kudu we ulah dipungpang laksanakeun we goreng adat bisi ngamuk insyaallah teu nyaho ngamuk di jalan mah dijejek we inget tingalikeun sagedena ge tanaga nu kitu patut ku si laing dengkek ti tukang ku aing pengkek irungna ujung ngamuk pugu udah sering dibanteng sakitu jikcir nuhun atuh abah doana we bade lalajo sae marah nya pek oh berarti ayo Mang Cepot ayo sepuh hapunten atuh abdi teh nya teu acan tiasa naon-naon eta keun bae anu penting mah panganteurkeun anak kaula pangapingkeun pangyaringkeun sae bade permios abdi kulan bade beli kasontenan abdi nya mangga wah hapunten atuh teu tuang heula nya mun tita tadi atuh ngomong kitu teh ya sumuhun atuh bade permios saya kene ka rumaosan mah kumaha engke ya senang duren sok sami atuh sareng abdi nya kira bade meser atuh amangga we gerangkat semun permios Pokona bisa pisan jelema ngulus lampah ke pun ieu budak bunsir kairing astra jinga dawala sejang ngajugjug nagara tirtadahana sedengkeun di negara tirtadahana teh parantos lami ngayakeun saembara ku seueurna anu ngalamarnya diayakeun saembara saha anu tiasa ngelehkeun jago saembara hadiahna nyata putri negara Kakasih Dewi Dahanawati anu kiwari Dahanawati dina papangungan dipamerkeun aya dina papangungan di payungan ku payung agung gelap kuning payung agung kerajaan leres cahaya gilang gumilang gelis kawanti-wanti endah kaminabina nyaeta para pamilon parantos seueur anu marulang ka tempatna sewang-sewangan teu hasil ngelehkeun ieu jago saemara kantun saurang deui raja anu sasatna pamilon teu acan kengeng giliran iya anu jadi panitia saemara nyaeta Rayina Nalendra Kakasih Tirta Kusuma pamana ieu sang putri leres kiwari parantos ka-20 dinten jalana saemara ieu panitia saemara parantos aya di tengah alun-alun sedengkeun ieu saemara teh bebas ditonton ku sajumlah hamba rakyat negara anu isalan mah komo dugi
bakal ngajajar tuangan cocoan jeung angean kitu kaayaan atuh ieu alun-alun nagara Tirta Dahanal jadi lautan jalma. Wah, panono Anu ti tebihna anu ti caketna kampung padesaan pada Buddha nonton sayembara. Panitia sayembara Tirta Kusuma parantos aya di tengah lapangan. Kakang Pati, ulang. Parantos siap? Iya, siap. Sahya sesekar ning wangsa kaya gilang gumilang cahaya gilang gumilang gilang gumilang mana raja Rayina Raja Pamana Putri anu jadi panitia sayembara parantos aya di tengah alun-alun Tirta Kusuma kakasina atuh teu sabarna anu nongton sorakeun cek paresia gerak-gerak paresia gerak-gerak paresia gerak-gerak paresia ya darah dua Mangga antos nah ainu lalajo abong bebas abong bebas panuhun dina waktos ieu nonden dinten ke-20 ieu nguningakeun kaunggulan masih kene dicepeng ku jago sayembara kakasihna Kakang Tirta Sakti Putri Dewi Dahanawati parantos aya dina papangungan Palih Kidul pamilon peminat mengukur hiji deui wah saja nyaeta kakasihna Prabu Bima Kendra ya. Bima Kendra rip nanging panuhun sate asana prung oko begalan pati antawis jago sareng pamilon baca dihaturkeun ka patugas keamanan supados tiasa ngatur anu nongton oge anu nongton pisan cing tiasa ngatur na diri sewang-sewangan jadi penonton anu tertib atuh supados diatur nate anu penek ti payun anu jangkung ti tukang pemilih ke tukang calik atau nu dipayun atanapi anu dipayun salik saya anu dipengker tiasa tati beres anu buat tukang mah calik nu dipayun mah anu isalan Palih Kidul jajarkeun dirinya wah beres ka ibu-ibu aya naon jaja panuhun nongton ulah bade ngahiji sareng pameget nah aja nah bilih aya nu kokodok kesempatan eta oge sakedik agengna bakal ngaganggu kana lansarna ieu sayembara
Atau saja bina ti kitu Nah, iya, kanu isalan atanapi kanu jararajan cangkang suuk bungkusna sareng sajabina ulah di mana wae mission eta runtahna margi di tiap-tiap juru alun-alun aya wadah runtah. Inggih. Katong sampah. Ciptakeun puseur dayeuh anu bersih. Ciptakeun puseur dayeuh anu endah. Inggih. Kalian henteu sakedik ieu tamu-tamu teh aya anu ti luar negara. Wah, beres. Pasti atuh Den. Sajabina ti kitu nguningakeun Naon ja? ieu saemara teh memang diaturkeun ka pamilon anu mung hiji deui Bima Kendra. Ieu saemara aya pelaturan anu kedah dijalankeun. Naon aja? Jeung, naon aja? Kahiji teu kengeng nyanak pakarang. Kangkang kolewang bedog ari congkrang ka gede-gede ka keris jarum sapotong teu kengeng di sana ka pakalangan. Inggih. Kadua dina prungna oko pikalan pati teu kengeng nyolok panon najong larangan. Inggih, mangga. Mangga ja pelaturan. Katilu teu kengeng aya tuntutan di mana aya kasilakaan boh pihak peminat boh pihak jago semplak tak potong leungeun beh dituna dugi ka maot teu kengeng aya tuntutan tapi kena bebas ku cara hukum saemara. Geus perjanjian ja, geus perjanjian. Kalayan aya pelaturan anu anyar Baca, ja kumaha? ayeuna mah bebas. Bebas naon Di Den? dinten ieu hasil gempungan tadi wengi saemara bebas. Bebas kumaha ja? Bujang hingga golongan raja, patih, satria, brahmana, sanajan budak angon, asal bisa ngelehkeun jago saemara, bakal diangkat jadi mantu naraja. Bilih aya anu bade daftar, saya sumping langsung we ka tengah alun-alun. Inggih, mangga. Daftar euy. Kitu manawi. Sakitu mangga. Ayeuna aya hiji deui anu kedah diuningakeun. Kumaha ja? Naon Den? Naon? Margi dinten mangkukna aya kejadian ibu-ibu dihipnotis. Alah. Dugi ka gelang kongkorong dipasihkeun. Oh laras, bener eta ja. Kange ngahinarkeun eta kejadian Sumohon? dihaturkeun ka ibu-ibu dina tontonan ieu ulah ngange perhiasan. Wah, beres. Udah gawat. Sakedik ageungna eta teh mancing kajahatan. Beres. Ulah pamer. Inggih, mangga. Beres. Sakitu rupina. Mangga dihaturkeun ka pamilon anu pamungkas. Margi dina danget ieu teu acan aya deui anu daftar. Mangga Bima Kendra diaturan lagi. Buat kabosongot gitu euy. Nyai Dahanawati, mudah-mudahan poe ieu jigana bakal kagonol ku akang ieu Bima Kendra. Moal teu tani. Sadrek Bima Kendra, iya parantos sayogi tanaga emutan. Iya geus. Kurang hafid ya. Uninga kana pelaturan apa? Teu meunang nyolok panon, teu meunang nyekek, teu meunang najong larangan, teu meunang mawa pakarang. Naon bae oge? Sae nuhun. Mana jago saemara na? Rupina Bulan? dihaturkeun ka jago saemara Wah. supados enga sumping ke lapangan. Oh, saya.
Karantos siap paman? Siap. Supados nepangkeun heula panangan antawis jago sareng peminat. Tawis kabersihan mana? Beres. Bima Kendra Urang dah. Tirta Sakti. Parantos siap paman? Siap. Siap, siap. Are you ready? Ya. Siap. Woi, iya, woi. Akang, kunaon gogodai. Ya. Naon? Nula lajo nepi ka kawas lulut tadi lu. Terus di lokasi kemarin eta. Meni hasil urut. Tapi euy dewek larak lirik ka itu ka dieu teh neangan juragan Gatot Kaca eueuh. Acan we. Pantasna teh keur na ke parigu ela lajonya euy. Ya pantasna teh keur ngadar mikro. Aduh. Keur ngalamun. Mang Jepot. Naon? Alah, Aya jajan nu si util. Mang Jepot. Naon? Hebat awewena gelis. Heeh, pangna disaemarakeun gegelis. Mang Jepot. Hayang milu saya marah Mang Jepot. Hah? Hayang milu saya marah. Saemara naon? Bogo ka putri. Bogo ka putri. Heeh. Ai soal bogo mah tong bersih laing da dewek ke hayang. Ngan si ngukur ka kujur, daekeun putri ka si laing. Sing nalipat maneh. Dasang telang mana nama dah. Jangan bikin malu goblok. Emangnya lu itu siapa? Hah? Nah, ini yang membawa kamu yang malu mah goblok. Orang jelek seperti kamu mau kawin kepada anak raja. Bikin malu loh. Bego. Kalau jadi manusia itu harus ngukur ke kujur. Paduli ceuing, jadi campur aduk oge. Nu penting mah jangan sampai teu harti. Tolong daftarkan Mang Jepot, saya mau ikut saya marah. Aduh. Bang daftarkan. Ya, pojok.
Tah. Aya keneh karep pikeun ngalawan. Aya keneh? Oh, burura, aya keneh naon aya keneh. Jadi Dahanawati samad ngimpi meureun Kang. Doraka jempe atulanan. Doraka tinu kolot meureun aing teh. Bisa jadi teh kula. Hampura nyai. Dapur ieu. Haya! Hidup. Nguningakeun kaunggulan tetep aya di Jago Saemara. Hidup. Batang. Sok tang-tang deui sahanya lah. Beres. Kagok. Jangan diteas kerja. Satengah jam deui upami teu aya anu daftar, ieu Saemara bari ditutup. Oh gitu Cak. Sok atuh. Mangga paliti wetan aya. Paliti kulon, Kidul ya. paliti kidul, Kidul. paliti kaler. Tah aya tah. Coba we sukaran. Saha? Sukaran tuh pijodoh. Gosok aja. Abdi yang bade daftar. Lain si buncir meni keukeuh. Oh kan baik, udah daftar. Antep cenah dipaehan ah. Udah Punten bawa bulan. dia tuh. Tah. Ka kuping ieu teh bebas Saemara teh saurna teh leres. Abdi bade daftar kulan. Bade daftar sumuhun. Wani nya ngawani-wanikeun maneh we kulan. Saha nu rek geludna? Itu rerencangan abdi tetangga dekat. Saha ngaranna? Namanya Budak Buncir. Budak Buncir wungkul. Budak Buncir Sutisna kapungkur mah. Barudak saya teh gara harudang saya teh aing hayang kopi. Budak Buncir wungkul. Budak Buncir Sutisna kapungkur mah. Nya. Nya. Tetangga dekat eta mah deh. Cobi cenah ka dieu. Ah, heuy, bawa ka dieu. Bawa kita benar. Oh iya. Oh ya. Bukan ini. Bawa si Buncir. Budak bandel, budak buncir. Cir. Ye. Eta goreng patut. Pantes nantinya juragan Gatot Kaca cepot. Oh gara-gara. Montong daftar sia. Mangkaning loba jelema kedua. Gatot Kaca ka mana ya? Wah ku si udik ieu. Tah aya tiluan bari daftar. Karunya gede kahayang nama. Keun antep cenah dibabu ku patihna. Ai gede hate. Cenah dibabu ku ieu ku Jago Saemara jeung cenah modar. Abe aku dewek teh tega dipaehan ai kitu mah kuleungeun batur ah. Bisa Beli jadi ceuing. dosa dikuatkan baik kebaturan apa. Saha ngaranna? Abi budak buncir Di mana? di tutugan Gunung Parasu. Oh, urang kampung. Oh, Mohon. Ampun. Ini tak pangna cenah dipaehan oge ngerakeun leu. Ngerakeun bawah teh. Ngerakeun eta ku kasar ngomongna teh. Bogoh ka putri. bogoh. Wani gelut. Sak. Tuh ai kawani nama gede. Ai kawanina mah bener. Tobat teuing. Ampun. Tapi dina Saemara ieu teh cir teu meunang mawa pakarang. Siap. Teu meunang nyalok panon. Siap. Teu meunang najong larangan. Siap. Siap. Ngeus. Tobat. Ari ieu anu pengker. Abdi kulan saksina sawios lah. Tapi ieu teh kengeng aya jalmi salian ti jago di tengah lapangan. Sawios anu bade kasisi we ieu mah jajab pungkul. Nya teu naon.
daftar ongkos. Paman? Kulan, siap mangga paman. Mana Den? Patangan pendatang baru gitu tah. Hah? Iya. Wih. Naon nih teh? Karunya gugu we karunya. Bisi heureui, sanes. Wah, bonteng ngelawan kadu atuh. Aduh, anjir sia. Cilaka. Kelas berat diadukeun jeung kelas ringan. Cir. Wani ka kaula. Eta ku wani eta sugan gempeur sugan naon? Oh, riuk-riuk teuneng pisan sia teh. Ya, kitu teh awewe mah euy. Kana jadi singsieunan ku uka-uka ge da tetep we neuk treuning. Ngaranna budak buncir. Ya, Mun maneh ngelehkeun kaula dikawinkeun ka anak raja. sae. Nuhun atuh. Sakitu we kulan mangga. Anu pengker supados ka sisi lapangan wae. Sae kulan. Cir. Ini ngarajareun. Oh, hampura we akangnya. Ya, Dabongan kahayang si laing. ya tenang lah. Omat ulah nyalahkeun ka akang di mana aya kacelakaan. Moal. Mangga atuh wilujeng ngekulan. Iya. Pileuleyan cir. Khawatir Kang ah. Samet dieu meunang aing papanggih teh. Iya dang. Bae ka cir nya. Mangga atuh kan. Iya. Punten pangmaihan keun sakalian. Bageun emang cepotnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dewek dek meuli boe ayeuna. Berbungkus lain. Tahlilan dong. Ah, kumaha hirup aing mah. Bedanya nu tereh paeh mah tuh. Alah, Terbaik kan. karunya si Bunjir euy. Mangga siap. Maneh nek nyerang atawa hayang diserang? Umadinya we. Kumaha halusna? Ya, jika atuh. Tarik atuh. Nang tang abang bebenyit. Aduh, itu. Kurang tarik. Loh, hampura dulu sih. Hampura. Ish. Kuatan mana euy? Aya perlawanan. Cing sok males. Punjene atuh. Sok. Edan teh. Wah, hebat Bunjir oi. Hebat sih. Sok. Sok. Perlawanan Sujir oi. Cir. Bunjir. Anjir tunggulanana hebat si Bunjir. Nguningakeun pun adi teh. Bilih palawargi teu acan uninga. Eta si Bunjir teh pun adi. Ah, nomor saya geuning euy. Pena stiker sayang tumampara. Iya patih anu kasohor galak jago. Ditampiling ku budak buncir ngalepak teu emut di bumi alam.
teu sangka teuing teh. Teu sangka teuing muncir. Halo, pun Adi. Aduh, teu sangka teuing cir. Nuhun cir. Maneh teh sugan teh sakti deuleu. Nya. Hebat deuleu. Omat putrina keur deweknya. Ulah tuh. Aduh, cir. Teu sangka teuing. Hebat cir teu sangka teuing. Aduh. Mangga tingali Persya. Jangan roboh. Paman, oh Kakang. Aduh, kumaha? Allah. Aduh, ampun. Aduh. Teu sangka kumaha ya? Sorak kenal dia. Tinggal itu papangungan putri dilingkung ku buta-buta. Alah putri narek aya nu maling. Tolong aja. Buncir. Tulungan heula itu putri salametkeun heula. Anu mana? Tuh, Paling. anjir. Si buncir dulu bisa ngagajleng meni luhur. Cing, bantuan mang, bantuan. Saya. Ayolah, saya. Kabdi. Bongana bangsa aing. Dek milu saya marah teu ditarima. Eueuh deui carana ieu putri dipaok wae. Kurang ajar. Bibiman. Tingali aya buta. Sia. Kurang ngajar sia. Wayahna nyai. Punten Nyai. Tulungan kaula. Tenang. Kemana putri dah euy? Hah? Oh, siap. Dulu. Aduh. Siap. Curi. Wah, menang jodoh aing. Menang jodoh. Benar. Waduh. Awak itu. Ya yang nyaho dulu. Kemana kamu? Alah, amit. Ya. Bangsa. Awak aja dia mau. Wakil ngaregong. Wakil kakatayapan. Wakil direret. Sok Kang. Ai batur di pangku. Ai henteu. Hamina teuing sia. Jadi anu menangkeun saya marate maneh buncir. Ya mohon. Aduh, ampun teuing. Eta mah bade karesa nuhun. Teu karesa abdi bade wangsul. Aduh, ampun teuing buncir. Neng dari rumah tangga teh kedah sakinah mawadah warohmah.
kedah bahagia ari Neng teu bogo mah abdi mah bade wangsul deui we Neng. Tong da moal maksa Neng. Ampun Gusti. Ampun teuing. Ieu Dewi Dahanawati ceurik ngabangingik dina lahunan budak buncir. Di antara daek jeung teu daek. Nanging ieu budak buncir karagragan cai soca ieu putri. Leungit tanpa lebih hilang tanpa karena jangelek. Jadi Raden Gatotkaca. Atose tobat. Geuning ieu teh sadaya-daya. Ieu teh budak buncir. Leres. Saha nu salaresna? Kaula Gatotkaca ti nagara Amarta. Aduh, ampun teuing. Agan. Agan. Wayahna init. Moal ngawin, lain moal ngawin, aya dunungan. Init. Omat ulah bebeja geus beunang. Aduh, agan ampun Gusti. Agan teh budak buncir teh. Ha? Ya halo, ampun cing agan. Saha sesok mau kan nog deh. Saha nu dagang togel teh. Aduh, ampun cing. Aduh, ampun Gusti. Alhamdulillah jang. Geuning neneangan Gatotkaca teh sarua we jeung neneangan seuneu mamawa obor. Oh, neangan cai nyuk curug leuwih. Hapunten kasadayana pamirsa, muga-muga we boh anu aya di TPI di dieu sadayana anu aya di payuneun TV, muga-muga sadayana paranyang yuswa arageung milik. Amin. Atuh akang saparakanca nyangakeun sabrang salayan we lebet ka cabe mah henteu, nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulem sonten-sonten tamih ngalamun. Amin. Ku kituna permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan ieu lalampahan urang cekapkeun heula we rupi ka dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.